Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, si presenter paling kocak dan paling gila se-Indonesia dan sedunia. Gimana ya? Pokoknya semua pada tahu bahwa saya presenter paling HD ya. Apa adanya, sabledugnya. Karena sabledugnya apa? Tahu nggak sabledugnya? Yang suka bikin viral orang itu adalah saya presenternya. Contoh, sekarang saya di sini pengen ngungkapin, menguak sesosok artis, sesosok manusia artis yang paling fenomenal, yang lagunya viral, yaitu yang bernama Si Kun Kun ya. Si Kun Kun itu adalah penyanyi lagu Hayang Kawin. Nah, kata siapa lagu Hayang Kawin itu penyanyinya? Si B, si C, si A, dan si U ya. Bukan, penyanyi aslinya itu adalah si Kun Kun ya. Kun Kun Hayang Kawin. Nah, di situ klik saja ya. Malahan dia punya channel baru namanya Kun Kun Channel ya. Karena channel-channel yang kemarin-kemarin itu udah dibajak sama rekan-rekan dia karena si Kun Kun katanya dimanfaatin ya. Contoh, lagu Hayang Kawin aja dia sekarang videonya dibajak sama orang. Apa? Nah, gini, saya selaku presenter paling fenomenal di sini ya, intinya ingin ngasih tahu siapakah si Kun Kun itu. Nanti bintang tamunya datang ke sini ya. Oke, penasaran? Mau dipanggil sekarang? Nanti mending saya aja, daripada si Kun Kun mending saya aja. Perkenalkan, nama saya U ya. Atau A saya ya. Oke, sosok Kun Kun Hayang Kawin, orangnya itu dibilang ganteng-ganteng, dibilang kaya-kaya, dibilang kasep-kasep bisa, tapi bohong ya. Pokoknya lihat kelanjutannya video ini ya. Oke. Oke, guys, perkenalkan lagi, saya adalah U, presenter U ya, yang paling viral. Nah, tidak ada duanya karena presenter yang paling rapi adalah saya. Nah, oh ya, sekarang janji saya mau tepatin bahwa bintang tamu datang bentar lagi di perjalanan, tapi itu udah kayaknya udah di Lawang Panto ya. Makanya siapa, dan nanti langsung aja ngobrol kalian sama orangnya, yaitu Kun Kun, penyanyi asli lagu Hayang Kawin. Kun Kun, kadieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mister U, siap. Aduh, kumaha tadi nu di SMS kan ya? Siap. Aduh aya kitu mah. Kieu kaleresan kun aya tugas di MC atau napi presenter paling kahot, paling wah, paling terkenalnya, paling kasep, paling jujur, tapi bohongnya apa? Tadi dia mah mulai bohong aya mah. Kaleresan kun terus SMS-an di WA mengkun pun ka dieu saur Mister U. Nyata ungkapkeun saha penyanyi atau napi pelantun lagu Hayang Kawin nya. Tah ayeuna kanggo sadayana entertain, musisi oge sadayana anu aya di pihak-pihak media dan lain-lain bilih lepatnya, bilih lepat penyanyi lagu Hayang Kawin nyaeta Kun Kun pribadinya. Eta diproduksi tahun 2007, diproduksi nanya kelar kanu tipina 2008. Alhamdulillah lagu eta meledak ku alatan kapungkur media-media seueur pisan di lokalnya. Nepikeun ka ayeuna fans berat Kun Kun oge saleueur ya di menuju rada di cut heula ku asisten jeung manajer Mang Kun Kunnya. Hoyong dipoto saurang teh. Lainna rang balik deui ka carita awal. Mang Kun Kun aya tugas di Mister U, saurna Mang Kun Kun sok we ungkapkeun nah saha aslina teh senu ngalagu-lagu Hayang Kawin. Ya tadi terus disebutkeun nyata anu nyanyi lagu Hayang Kawin nyata Kun Kun pribadi. Alhamdulillah ku alatana lagu Hayang Kawin Mang Kun Kun tiasa sukses, tiasa berkembang, tiasa ngangkat seni jeung budaya Tatar Pasundan nya.
mudah-mudahan ya terus kadangun kan nepikeun ka nasional lagu hayang kawin kantos dinyanyikan ku para artis-artis nasionalnya. Alhamdulillah hatur nuhun ka para artis. Nah cuman posisina kemah mun tiasa mah nya dina kredit detail didinya dipopulerkan oleh kun-kun hayang kawin atau tapi kun-kun gitu nya. Alhamdulillah entong si A, entong si B, entong si C nya. Malahan Mang Kun-kun jujur, Mang Kun-kun ge kantos sakit hati, sakitnya tuh di sini gini. Apa lagu eta? Kaji salah, kedua nyaeta posisina jauh pisan salahna gitu. Nepikeun ka ayeuna kacontohan deui dina YouTube sebenarnya eta YouTube kun-kun eta dicepeng ku orang lain nepikeun ka ayeuna kun-kun teu gaduh royalti. Nya alhamdulillah beureunan panginten eta mah anjeunna nuju butuh. Hatur nuhun pisan di Mang Kun-kun. Bilih teu percatan kana senanaha Mang Kun-kun da baheula mah beungeut na kitu eta keur ngora, keur kasep-kasepna, keur imut-imutna nya. Ta ayeuna beungeut Mang Kun-kun dah nya buk jabrik untuk panjang apa mun baju malesot mal dijual ratusan juta ge mal dijual ieu mah lagu kenang-kenangan keur ngalagu hayang kawin. Ieu bajuna nu Mang Kun-kun nya. Kanggo sadayana tah saha ayeuna kudu apal nyata kun-kun nyanyi mimiti lagu hayang kawin. Sok sana saha pencipta laguna alhamdulillah ku Mang Kun-kun sok didoakeun kalaresan almarhum eta teh di ayeuna di nuju tos ngantunkeun lain nuju tos ngantunkeun nyata Kang Irawan teh nya orang leles anjeunna di Bandungna sok di Astana Anyar nya eta Kang Irawan salah sawios pencipta lagu sareng rekan-rekan pencipta lagu nu sanesna deui aya Kang Nang Ogut, aya Kang Cucun, kapungkur teh riungan eta Kang Yayat S, riungan eta teh ngadamel kompilasi sareng pihak media atanapi produser nyata di media PG Multimedia Production-nya harita teh. Cenah Mang Kun-kun asli eta penciptana Kang Irawan nya da Kang Irawan penciptana mah kitu eta teh di PG Multimedia. Mang Kun-kun kapilih jangan ngalagukeun lagu hayang kawin eta tuh rame pisan berdak nya di dia rekan-rekan sadana hayang nu diparoto ku Mang Kun-kun matak ganteng paling ditu mah di studio opat pangiten nya si ieu Pak Yunit deui nya. Oke tuturkeun ayeuna Mang Kun-kun curhatan nu ka salajengna. Tepang deui nya nambe Mang Kun-kun menuju aya biasa dipoto bareng heula nambe teh. Mohon ti Mang Kun-kun kieu sakali deui aya nu naros Mang Kun-kun cik lamun bener-bener penyanyi lagu hayang kawin bieu ti fans eta mah. Berarti selain fans Kun-kun dia aya fans-fans lain jeung anu hayang hafal gitu. Cik lamun bener-bener nu ngalaguna hayang kawin Kun-kun teh ieu sok nyanyikeun ayeuna. Insyaallah Mang Kun-kun ayeuna nyanyi lagu hayang kawin nya. Baik teu make musik ge kulantaran ayeuna musik keur mahal. Jeung kudu mahal deh da musik teh capek nyeun musik teh apa para arranger karunya ayeuna teh tuh. Mohon Mang Kun-kun bismillahirrahmanirrahim. Hayang kawin win 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 hayang kawin geus teu tahan mang tahun-tahun bubujangan era ku tatangga jeung babaturan loba nu nyeletuk cenah kuring bujangan lapo isin ku Pak RT isin ku Pak RW sering ngalelewe cenah teu payu ka awewe hayang kawin win 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 hayang kawin euy. Nah eta baru masukkan arep Bapak Ma cing pangnian kena jodoh kuring embung boga titel jomblo asik Ma Bapak sok pamilikeun calon asal ulah urut ucing garongkeun bae randa Ma randa bengsrat anyar pegat Ma komo parawan Ma so pasti paten masih disegel gel kan kitu gaya nage dina TV tehnya tah
Mohon kanggo sadayana timang kun panginten memperkenalkan mudah-mudahan percanten bahwa nu nyanyi lagu hayang kawin teh kun. Mangga kanggo sadayana semangat berkarya, semangat dina senina urang jaga sasarangannya dina sagala budaya, seni dan lain-lainna perkawis dina entertain dan sajabananya. Mohon timang kun hapunten pisan tong hilap sanasauna tadi pang subscribekeun Mr. U tanya. Mohon hatur nusan timang kun jangan hilap subscribe ya, and comment and like. Penyanyi lagu hayang kawin teh abdi. Cat permios wassalam.